Balillahu Baik. Balillahu balita ari Gusti Allah maulakum eta anu nulungan ka aranjeun kabeh nasirukum tegesna anu nulungan aranjeun kabeh wahwa sareng ari Allah khairun nasirina eta anu pangsae-saena ti antara anu nulungan kabeh. Paati maka kudu taat aranjeun kabeh ka Allah dunahum lain ka jalma-jalma kafir. Ieu mah sambungan tina ayat 148 bahwa dina surat Ali Imran ayat 148 Allah teh ngalarang ka kaum muslimin khususna anu ikut perang Uhud bahwa surah Allah kaum muslimin anu milu dina perang Uhud ulah naon ulah taat ka jalma-jalma kafir. Saha jalma-jalma kafir teh eusina nyaeta balad-balad Abdullah bin Ubay bin Salul, nyaeta munafik kaasup kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul teh naon sababna Abdullah bin Ubay bin Salul kaasup kafir nipaki kafir anu munafik? Sabab manehanana api-api jadi orang Islam tuluy keur perang Uhud kabur da majarkeun teh melaan naon cenah perang teh tuluy ngucapkeun cek Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Muhammad teh jadi lain nabi lain rasul. Tah surah Allah ulah ditaati saha teh Abdullah bin Ubay bin Salul dan CS na anu nyebutkeun Nabi Muhammad bahwa Muhammad teh lain nabi, ulah dituturkeun kekupuranana, ulah dituturkeun omongan nana eta Abdullah bin Ubay bin Salul sabab bakal murtad aranjeun kabeh. Surah Allah lamun aranjeun sapendapat nuturkeun ka Abdullah bin Ubay bin Salul anu nyebutkeun Nabi Muhammad teh lain anu nyebutkeun Muhammad teh lain nabi. Tah maka kaum muslimin mah henteu naon teu nuturkeun ka saha ka Abdullah bin Ubay bin Salul, teu taat ka Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kaum muslimin mah teu nyebutkeun bahwa Muhammad itu adalah bukan nabi. Mereka tetap beriman, berpegang teguh karena keimananana bahwa Allah adalah sebagai Tuhan, bahwa Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul. Nah, dina ayat 150 Allah ngadawuhkeun balillahu maulakum balik ta Allah anu nulungan ka aranjeun kabeh. Nyaeta ka saha maksudna? Khususna Allah teh nulungan ka kaum muslimin anu aya dina perang Uhud. Wa huwa khairun nasirin. Ari Allah eta anu pangsae-saena ti antara anu nulungan. Allah teh naon? Khairun nasirin. Anu pangsae-saena ti antara anu nulungan kabeh. Tadina tafsir Sawi dijelaskeun khairu teh di dieu teh memang segatna fiil tabdil. Lapad khairu teh segatna naon? Fiil tabdil. Akhyaru asal nama tetepan kana wajan af'alu dielat jadi khairu. Sakumaha cek dina tasrifan lamun segat fiil tabdil logatna teh naon?
leuwih kan ya. Ansoru leuwih nulungan, adrobu leuwih neunggel, khairu leuwih alus. Berarti khairu teh naon? Leuwih alus. Ngeun saur dina tafsir Sawi memang khairu teh segatna fiil tabdil anu logatna ngagaduhan leuwih, tapi lain dina babna cenah. Af'alu tabdili laisa ala babihi. Fi'il tabdil lapad khairu dina kecap khairu nasirin sanes dina babna. Ieu teh lamun dihakikatkeun mah nu sanes mah teu bisa nulungan. Anu bisa nulungan mah hanya Allah hungkul lamun dihakikatkeun. Ya, lamun dihakikatkeun mah nu sejen mah da teu naon, teu ngagaduhan tapak damal, teu bisa nulungan, teu bisa nyilakakeun salianti Allah mah hakikatna mah. Tapi secara hakikat sadayana oge tapak damal saha? Allah. Tak lamun dihakikatkeun khairu teh lain fi'il tabdil lain dina babna. Sabab lamun dihakikatkeun Allah anu pang alus-alusna anu nulungan. Bandungan geura. Allah anu naon? Anu pang alus-alusna anu nulungan. Berarti aya anu sok nulungan anu salianti Allah ngeun kurang alus. Alus keneh Allah itu kan nulunganana teh itu kan ya. Contoh ate pang pinterna fi'il tabdil berarti a'lamu pang pinterna, ate pun a'lamu ari ate a'lamu eta leuwih pinter pang pinterna. Berarti aya batur pinter aya ngeun henteu pinter kos atep. Tadi dia oge wa huwa khairun nasirin, Allah teh anu pangsae-saena anu nulungan. Berarti aya anu nulungan di luar Allah. Lamun di ieu kana lapad heula di luar Allah aya nu nulungan. Aya ngeun alusna henteu geus nulungan Allah. Tah matak kitu lamun dipakekeun fi'il tabdil dina secara lapadna. Taku lantaran teu aya anu ngagaduhan tapak damal salianti Allah, maka saur dina tafsir Sawi mah af'alu tabdili laisa ala babihi. Fi'il tabdil lapad khairu teh lain dina babna. Ieu mah bakati ngagungkeun Allah we. Khairun nasirin disebutkeun khairun nasirin Allah teh anu pang alus-alusna anu nulungan. Lain berarti di luar Allah aya anu bisa nulungan lain, ngeun goreng nulunganana lain. Intina mah secara hakikat di luar Allah mah teu bisa aya anu nulungan. Hanya Allah yang bisa nulungan. Tah gitu. Lah itu lamun dihakikatkeun mah kabeh oge makhluk teh teu ngagaduhan tapak damal lamun dihakikatkeun. Lamun bahasana dihakikatkeun mah kitu. Tah kitu cenah dina ayat Al-Qur'an teh aya ayat hakikat, aya ayat syariat. Dina Quran teh aya ayat naon? Aya ayat hakikat, aya ayat syariat. Contoh ayat syariat seperti kumaha? Surah Allah teh wa may ya'mal misqala lain eta innal ladina amanu wa amilus solihati saestuna jalma-jalma anu iman tur beramal soleh maka ku kami cek Allah
bakal diasupkeun ka surga baris langgeng di nawanana di surgana. Eta ayat hakikat syariat. Syariat eta mah ayat naon? Ayat syariat. Jadi ku keimanan jeung ku beramal soleh teh bisa asup surga. Eta mah syariat. Tapi contoh ayat hakikat kumaha? Ayat hakikat mah diantarana nu ieu. Ayat hakikat mah anu ngajelaskeun kabeh oge kusaha? Ku Allah. Surga na menang Allah, jelema na menang Allah, jelema jadi iman ku Allah, bisa beramal soleh kusaha ku Allah, diasupkeun ka surga na oge kusaha ku Allah, lain ku amal soleh. Nah itu ayat hakikat. Namun makekeun ayat hakikat. Jadi ulah naon? Pahili. Kumaha? Syariat dilak kudu dilak sanakeun hakikat bagian hate. Ulah kieu urang teh amal naon? Moal salat. Naon geuning maneh mah moal salat? Cenah masing salat ge anger we lamun ku Allah dikananarakakeun mah bakal kana lamun ku Allah dikasurgakeun mah bakal ka surga. Oh jadi maneh mah moal salatnya moal naon? Pana moal salat masing teu salat oge ari ku Allah kasurgakeun mah bakal ka surga. Eta jalma anu make hakikat tanpa syariat. Goreng doraka. Aya deui. Tapi kudu kumaha urang mah? Syariat dilaksanakeun, hakikat oge dilaksanakeun. Kumaha syariat dilaksanakeun? Contoh seperti salat kudu dilaksanakeun, kudu. Ari hakikat kudu kumaha? Diri ciptaan Allah cek hakikat teh. Tuluy diri bisa salat eta teh karunia ti Allah, lain kabisa diri. Berarti syariatna dilaksanakeun, hakikatna oge dilaksanakeun nu kitu. Artos. Tah kitulah kesimpulan nama. Shadaqallahul adzim.